Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat Aidon walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Aidon in ahsantum ahsantum wa li anfusikum wa in ahsantum falaha. Al-ayat Sadaqallahul Adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyati aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladun yad'u lahu. Hadis dipayun puji sareng syukur eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala. Muji anu jadi panghias ati melaksanakan ka Gusti Nu Maha Suci. Puja anu jadi panghias raga melaksanakan ka Gusti Nu Maha Kawasa. Karena urang sadayana biasa melaksanakan thalabul ilmi kangge melaksanakan memperingati Isra sareng Mi'rajna junjungan urang sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat sareng salam mugi ditetepkeun ka junjungan urang sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in, para ulama sareng urang sakampung umatna. Mudah-mudahan ke yaumil qiyamah urang sadayana anu hadir khusus umumna urang anu ngaku agama Islam, ngaku tauhidna ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun ngahaturkeun kahormatan kepada tacalagaraan parantos masihan waktosna sareng hormatin simkuring ka bapak-bapak sadayana, DKM sadaya, ibu-ibu sadayana anu pribados dihormat. Alhamdulillah urang biasa ngumpulun di ieu masjid. Ieu masjid teh kenging saha? Kenging urang. Ieu siana kudu kusaha? Urang. Keun batur teu Indonesia oge. Teu sawios batur teu nyiringan adamel oge. Dan urang masjid urang keur urang eusianeun urang kitu. Urang teh horeamna taku ieu teh. Naon horeamna meureunana ayeuna teh nya hujan nya tadi geuningan aliran teh sepaneng teh urang teh hoream ya. Anu ngareunah nama ngopi urang teh boro-boro hayang ari ngupil nya. Ngeunah nama di bumi pakai bojo deh gitu sare itu kan ngeunah nama ieu teh. Tapi urang teh aya kewajiban kangge umat Islam kangge memperingati
dina nielingna junjunan urang diisrokeun sareng di mi'rajkeun cenah aa nah hamuni kudu 2 tahun atuh cenah diisrokeun jeung di mi'rajkeun teh pasti kitu pertanyaan walar ayeuna naon tujuan urang memperingati diisrokeun jeung di mi'rajkeun teh naon tujuanna teh supaya ngaweuteungkeun kayakinan urang ka Gusti Allah. Nah, urang kikieuan teh Bu, Pak, supaya ngaweuteungkeun kayakinan urang ka Gusti Allah. Ari anu weuteung mah biasana ge nya urang teh sok resep keneh kitu nya. Pamajikan weuteung mah geuningan nya gitu. Kitu oge cara oge nu weuteung, kitu oge baju nu weuteung. Itu sanes kana urusan kitu wae, tapi nu wareuteung mah nu wareuteung biasana teh sok resep pisan urang teh. Lamun acuk nya, acuk teh sok diangge wae kitu aya anu weuteung mah. Tah ieu teh ngaweuteungkeun urang teh. Ngaweuteungkeun kayakinan urang ka Gusti Allah eta kahijina tujuan urang Isra Mi'raj teh supaya wareuteung weuteung moal dina emotan urang, weuteung dina kayakinan urang, weuteung dina cara ibadah urang. Nya kaditu nama urang teh tiasa silaturahmi. Tinggal meureun tetanggi urang teh ngariung kieu mah. Urang tiasa ngobrol urang teh. Da di mana atuh pernahna urang di kebon oge mireun teuing. Ai kieu mah urang riungan kieu. Silaturahmi ai salah sawiosna silaturahmi teh nyeueurkeun rezeki sareng manjangkeun yuswa teh dina silaturahmi. Contoh anu silaturahmi upamina urang ngadeuheus silaturahmi ka keluarga urang di mana we misal keluarga urang teh aya di katebihan tanapi di mana wae gitu. Urang teh silaturahmi contohna di pasihan rezeki teh ada cai-cai wae mah eta teh sok kenging. Leres teu? Eta teh rezeki. Terus manjangkeun yuswa. Jadi manjangkeun yuswa teh manjangkeun kahadean. Itu maksudna manjangkeun yuswa teh janten aya kahadean. Urang tiasa patepang sareng wargi urang sareng tatanggi urang gitu. Alhamdulillah. Abdi teh sakapeung mah nya sakapeung gitu. Sok ngaraos naon nya lebar gitu masjid dugikeun ka tiiseunana itu kan. Tah beda ku urang-urang keneh di usia apa moal aku batur, moal aku urang demo, moal aku urang nangkon, moal aku urang panyingkiran gitu. Ku urang hantu bapak urang panyingkiran. Bapak nu kadinya Pak. Nah, urang teh supaya ngaweuteungkeun kayakinan urang. Darina katerangan oge yaji dua yangkus kade. Hari iman teh kadang sok naik, kadang sok turun. Itu iman mah. Saur guru teh mah aya iman cenah iman tungtung nama. Urang teh kitu nya. Urang lamun teu gaduh artos geura. Teh iman teh meuni asa haroream cenah ngalakukeun kieu kitu teh. Sok leuleus cenah sok aya teh. Leuleus teu gaduh artos mah cenah mana pajar teh. Teh urang teh ngayakinkeun supaya ngaweuteungkeun kayakinan urang ka Gusti Allah. Itu dina ayeuna riungan kieu teh mudah-mudahan seueur ganjaranana jalmi anu sok talabul ilmi mah utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Jalmi anu talabul ilmi teh diwajibkeun dilahirkeun tina dikaluarkeun tina liang anu leutik dugikeun ka liang anu geuning. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi.
Jadi utubul ilmu ayat talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wajib nyari ilmu teh ku ilmu mah atuh urang teh henteu naon henteu balung teuing henteu bodoh teuing ku ilmu mah da aya ilmuna sagala rupa oge ari ilmu teh nur sanes teh nur jadi cahaya ilmu teh nurullah cenah aya cahaya Gusti Allah. Nah ilmu teh cahaya urang oge nya mun ieu poe-poe ieu nya aya cahayaan katingali. Dan di dunia mah urang teh butuh cahaya. Ayeuna urang tiasa ngareret ka ditu ka dieu teh ku alatan aya cahaya. Nah, cahaya dina kahirupan mah ilmu benten geura sok jalmi anu ngagaduhan ilmu sareng jalmi anu biasa wae sakedik ilmuna benten eta teh kusaha dibentenkeunana ku jalmi. Nah ieu mah cenah bagian ustad tak ieu mah bagian DKM eta teh angel sok dibentenkeun. Ieu mah bagian RW, ieu mah bagian RT, bagian kadus gitu. Ieu bagian ketua MUI sok dibenten-benten kusaha nu ngabentenkeunana ku jalmi. Yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Nah surat Mujadalah ditentelakeun mun anjeun hayang diangkat derajat hirup di dunia maka kudu ngagaduhan ilmu nu kumaha nya khusus nama ilmu agama. Sae ilmu umum oge itu sae untuk ulah tapi sae alhamdulillah. Tadi teh kahijina teh naon ngaweuteurkeun kayakinan ka Gusti Allah dina acara Isra Mi'raj teh. Anu kaduana mah ieu sasih Rajab teh mulia mungguh saha mungguh Gusti Allah. Urang ngadoa heula aya doana tuh payun dina doa sasih Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Allahumma barik lana mugi Gusti ngabarokahkeun lana ka abdi fi Rajab dina sasi Rajab wa Sya'bana jeung sasi Sya'ban wa balighna Ramadana jeung mugi Gusti ngadulikeun abdi sadaya ka sasi Ramadan
wa hasil maqasidana mugi Gusti ngahasilkeun kana pamaksadan abdi sadaya. Tuh teteh ti Kanjeng Nabi doa eta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana itu sareng kalituna. Kedah nyeukeun ngadoa eta orang teh. Tadi teh nu kahiji ngabeuteungkeun kayakinan ka Gusti Allah, nu kaduana ieu sasi Rajab teh mulia. Tah urang tuturkeun saha ari anu mulia teh? Anu mulia teh iwati junjunan urang nyatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta jalmi nu pangmulia-mulyana teh dina sagala bidang. Kanjeng Nabi mah urang tuturkeun ku urang kumaha cara nuturkeunana cenah meuredah teu tos teu aya di kieuna nya tos ngantunkeun tos wafat Kanjeng Nabi teh kumaha cara nuturkeunana laksanakeun kana pasunatanana da engke atana sanes engke ayeuna akhir zaman bakal nate ieu umat Islam teh bakal nanti jadi 70 golongan. Sebenarnya cenah 70 golongan. Lamun eta tos aya 70 golongan datangna cenah abdi ngaku ahli sunnah, abdi ngaku ahli sunnah padahal mah henteu sunnah teu nyulah ka Kanjeng Nabi gitu. Urang upami ngangken kana ka Kanjeng Nabi eta nabi urang maka kedah nyunah kana sunahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carana atuh kahijina mah urang teh kedah nyeueurkeun sholawat ka Kanjeng Nabi. Nu mana we nu urang hafal? Aya sholawat nariyah teh gitu. Da ayeuna ku abdi cenah dijajahkeun cantang teu dibaraca. Cantang teu dibaraca, naon sabab? Da eta teh malik deui ka pokona anu ngaijajahkeunana gitu. Janten pertarosan keneh. Ngaijajahkeun tara dibaca mah. Nu mana we pokona nu penting urang ngaos sholawat. Rek sholawat Jibril teh Allahumma sholli ala sayidina Muhammad mangga. Sholawat kamilah teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamilah pokona sholawat kamilah sholawat sifat teh aya sholawat Ibrahimiyah anu sok diaos dina salat teh seueur sholawat teh mutiara. Dina sapali katerangan mah eta sholawat anu dibaca ku urang teh bakal mangrupa malaikat anu eta malaikat teh pamikir urang ngaos sholawatna 3 kali janten malaikat 3 eta teh terus ka mana kibar teh nepangan junjunan urang nepangan Nabi Muhammad ka ditu ka Madinah. Tuh mun urang seueur ngaos sholawatna meureun aya 1000 malaikat anu ka ditu teh anu ngadugikeun mangga Tukang nya nah. Jangan upami urang ngaos sholawatna 100 maka 100 malaikat anu suping ka Kanjeng Nabi teh. Engke teh suping ka ditu anjeun ti mana malaikat abdi teh sholawatna si anu urang Cikubang ieu kita mau apa ieu anu rajin ngaos sholawat nah atuh meuni kudu ngaos sholawat urang apa hoyong di sapaatan ku Kanjeng urang mah teu aya andalkeuneun ibadah anu mana anu bakal diandalkeun ku urang cing salat kadang heueuh kitu pabeulit sareng pangabutuh tah kerasa-kersana ngaos sholawat pangbabari-babarina ngaos sholawat mah pang enteng-entengna amalan
sholawat sholawat teh ada kuninga cenah syukur eta teh anu ngadugikeun titah maca sholawat teh berarti urang teh acan kenging hidayah ari teh acan kersa ngaosna model kieu Bu model murang kali kurang aya anu pinter ilmuna aya anu henteu rada lambat tina pengetahuan teh ulah amek teh da ari ilmu mah dititipkeunana ku Gusti urang sapertos hidayah gitu sapertos hidayah teu bisa atuh lamun tiasa kitu mah ayeuna meureunna ajengan satrina si teh pinter kabeh paling pinter meureun teh tapi teu kitu teu sadayana anu nyantri teu sadayana anu sakola paling tersadayana tak urang dugikeun sadar kalebah dinya da eta mah titipan ti Gusti dititipan katitipan ari titipan mah nyaeta amanah teh anu bakal suatu saat oge dipertanggungjawabkeun ari titipan mah eta nu kahijina tadi teh naon nu kahijina teh ngaweuteungkeun kayakinan anu kaduana urang sami-sami sieurkeun ngaos sholawat ka Kanjeng Nabi sholawat nama numpang ponokna anu penting mah macana numpang ponokna anu salajengna nu katilu tilu nya panjang-panjang nu kahiji tadi urang weuteungkeun kayakinan urang dina rajaban ayeuna teh nu kaduana insyaallah urang dawankeun ngaos sholawat nu katiluna mah saur Kanjeng Nabi nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Qur'an nawiru teh geraca angan imah-imah aranjeun nawiru buyutakum geraca angan imah-imah aranjeun buyutakum teh imah bisolatiku sholat watilawatil Qur'an jeung maca Qur'an sakitu muka hiji nawiru buyutakum teh urang caangan imah-imah urang teh ku ngalaksanakeun salat nu kumaha salat sunat boh salat duhana boh salat tahajudna geus cenah eta teh dilaksanakeun alhamdulillah ngan ulah dikaitkeun urusan duniawi sareng urusan akhirat ulah nan disebutna teh ulah dikaitkeun we lillahi ta'ala we urang ngalaksanakeun tahajud karena Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyama asa rabbuka maqamam mahmuda nah keterangan dina Quran jalmi nu sok ngalaksanakeun tahajud mah maka bakal diangkat derajat urang mah da belang betong kumaha sawe nu ngomongna oge belang betong nah penting mah urang aya ngalaksanakeun urusan belang betong mah kumaha nu mah ieu kumaha nu nganilainya aya lawan anu ngalaksanakeun tawakkul wa tilawatul Qur'an salam ngaos Qur'an anu biasa kerjaan mah suratan alhamdulillah doa sudah hati orang kita amal ibadah Gusti Allah asatun di anfusikum wa in asatun falaha anjur dan ada yang terjadi ada
Diri aranjir kagorengannya terdiri aranjir melakukan manfaat jadi bonteng melakukan jadi melakukan maka maliku sakuran tetapi ada yakin ada di asatu wa in asatu malakah itu ulang melakukan hadir mulai maka balik berita ulang dan ini amanatnya ulah sok balik ke hidup ulang hidup waktu dan hidup yang lain berbandingnya belum ada ulah sok balik dari hidup ulang perubahan mana dilahirkan dengan ulang kali lagi coba Bagaimana ini rumah sampai cangkir itu jaminan kalau apa itu bakal mawatnya cangkir dia yang akan mengurangi payungnya itu tidak ada akhirnya nanti laut saya isi lama panjang dalam dulu ngomongnya itu seperti bilang ayam-ayam ayamnya kurang itu malaikat yang hadir di luaran Gusti Allah dan malaikat hadir segera hadir kembang kedua berlayung di dalam Israilina nah panggil namanya panggil panggil sakit mampu panggil sekali malaikat luaran Gusti Allah janganlah dosa-dosa dosa disarankan kepada malaikat di panggil hadir mampunya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu ayat 5 anu kaduana itu sebenarnya orang ayat tadinya ngawiru aku itu tangan lima ayat itu sholat tunawa nah itu mungkin orang ini saya anggap itu kampanye panjang dalam mengenal nasib manusia dikasih rezeki Allah Taala kita tidak dengan tidak lupa dan jangan lupa hari disebut sebutkan nama hari disebut tentang alurnya tapi bulan jarang-jarang ukuran karena nikmat ilmu adanya disebut wet karena ilmunya itu dalam ayat nyawaan disebut apa disebut soalan kita soalan ayat nyawaan kita ayat nyawaan kalau bangsa harusnya bangsa dari Tuhan soalkan ulang itu pasti hanya hidup dipanggil dipanggil saudara lucu bupati seperti karena itu soalkan hidupnya jangan ada yang berharun dikasih panca dikasih hati saja dan lain mau sebenarnya ada manfaatnya itu tidak ada tapi maksudnya dari mana kita gitu ya asal kita asal mencoba kenapa kami dan kade upami dulu mario dia pulang ayat keterbihan awal kami ngomong menandakan ayat mah dosa tadi dihampura itu kamu ngaku ayo
tidak usah sedapnya kamu semua kamu tabung mah kamu menyampaikan mah wah ada ukur itu siapa tidak lagi campur lah itu teh luar benar-benar tadi itu ya tahu dia selesai hari umur masalah walau campur masalah umur teh tinggali ku ajur teh sariosanana ulah ningali anunya umur masalah walau campur kita ningali teh kana sariosanana ya dalam teh sariosanana untuk kudu ningali kajian mana tukang angon, tukang arit pokoknya mah untuk ningali kajian mana ya tidak lebih tapi tinggal di karena saya sana lawan saya masalah nah kalau kita bujur hayamnya ya mau ke sana dari hayamnya tadi itu kita kemudian ilmu ya biasanya kita kemudian ya dengan kalau daya kalau pandangan kita harinya ya nanti panjang bakal panjang di koloknya bakal dari panjangnya jangan mau koloknya nanti ya mungkin kalau pandangan mungkin saya pertahankan karena tidak akan ditutup kurang kami melanjutkan karena Quran pemikiran berada di sini tujuannya lakukan buku mudah-mudahan sendiri satu murid memanfaatkan kalau ulang satu dari barang ulang kalau dengan dimanfaatkan sambil berdoa untuk keberkahan Allah dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ulang kali yang ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang dikodok Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa sallim ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana kami yang berikan
Alhamdulillah acara bantuan ke maksudnya tidak semuanya kata dikori kita berdiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz gerak mam. Daripada anu takut air. Penting mah bang pelaksanaan anak terlalu kemajuan maka baik pelaksanaan anak bidangnya bang. Kita saru. Saru. Ada ni rek mam pula. Mam ada ni teh. Kita minta apong sama ibu. Minta apong. Apa ayah ada ayah? Kenapa? Kita selalu ada mam, bentar kan? Mal ayah, di mana-mana kayak sarung bedel itu rasanya. Sarung bedel situ. Rasa gula putih. Nah, seperti yang Amin. oh. Nah, iya. Sudah habisan. Malet. Kalau rekam abis